Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui di channel Berkah Segara. Kanu neme mendakan ieu channel mangga wilujeng ngadangukeun carios-carios anu digarap ku almarhum Mang Dedi Mulyadinata. Kada hilap anu teu acan subscribe heula nya. Mangga urang lajengkeun carios Jakarana anu dikarang ku Amburos wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya kisuna di mana be ayana. Haturan lujeng tepang dangu deui sareng jujutan carita Jaka Arana nu kiwari baris di Bandungan bagian anu kadalapan. Sakumaha anu parantos dipaluruh naskah ieu carita karangan Amburos. Pedaran Mang Dedi kebegat wanci dina mangsana medarkeun kaayaan alam isuk-isuk di hiji imah anu mangkuk nyatana di pasir Nangir tuh lihat ya nyalonya. Mudah-mudahan bae lalah urang sadayana ayeuna sehat nya. Khususna kajangrana nu harita dipamitan deuk ngalalana teh. Kumaha tuh para pamirsa? Lajengan ieu carita mana urang sami-sami Bandungan ku sadayana pilih ku galih nu saena singkahan ku manah anu awona anggo pieunteunan enggoning urang lumampah di alam dunya. Mangsa alam isuk-isuk harita teh di hiji imah anungan mencil hiji-hijina eta dina suhunan ngelun we harita teh haseup bodas jigana bae haseup tina durukan. Sadengkeun di jerona aya 3 jalma si Ambu jeung salakina nya si Abah Dirga dibaturan ku anak tunggalna nyatana Jang Jaka anu poe eta arek mimiti cenah incah tidinya. Malahan maharita teh atuh Bah Dirja jeung si Ambu Rasti oge geus aya di dapur malah kadatangan ku Jang Jaka. Bah oge Ambu rupina abdi teh dinten ayeuna pisan bade miose ya ngalalana milarian luang sareng pangalaman kanggo bahan bekal hirup abdi kapayuna mugi we diandung jian pangdoa ti Abah kali ti Ambu. Mugi abdi dipaparin kalancaran sareng kasalamatan Ambu. Geus kaise. Sedih abdi teh Abah. Wayahna. Da lain hejap de hungkul da Abah jeung si Ambu geberatnya mah nyacaku ditinggalkeun ku hejap teh. Tapi da kumaha da jelema lamun cicing bae mah moal aya luang beureunan. Ngan aya ge da luang meureun tuh. Ya ayat-ayatnya wae hejep teh terus pisan sawewengi dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa langkung enggak langkung saya Abah. Beragamian jika ini jung rumahku didoakeun ku Abah jeung si Ambu di dieu nya. Sing mulu sarahayu berkas alamat laksana sapanaja. Ya gitu tak tapi nah geus sasadiaan keur bakal di jalan teh atawa acan. Parantos Bas. Sadaya ge parantos aya ugi. Ujang. Maneh indit sasarapeulanya.
da kejo mah da geus asa kadinya barang jeung si Abah hidup amanat di marieuh dengekeun Abah jeung emak teh kade ulah poho ngalakonan salat 5 waktu kade eta mah tihang agama hidup cu salilana kudu eling ka pangeran ngarah teu kabawa ku sakaba-kaba nya Abah. Eta mah jika kewajiban makhluk nu hirup khususna manusia nya baiklah bira si ambu ngomong kitu teh bari jeung dumareda panonna carinakdak sapeupeting si abu mah kurang sare da eta inget meureun kanu jadi anakna nyatan jakarana arek indit meureunnan ninggalkeun maranehna duaan jeung si Abah anakna anu salila ieu hirup babarengan tarapa pisah tarapa anggang tarapa jauh ari ayeuna arek dianggangan kudu jadi anak mun bu sadayana amanat di Abah kalih di ambu ku abdi bade diestogeun pisan cah geus teu kudu sedih ambu angguran madoakeun anak urang teh nya sangkan salamet nya sanggeus kitu mah jang jakarana teh mumuluk heula cenah bareng jeung si Abah dirgah ari si Abu mah ngadakule mungku sangu make daun cawu ditumpangan ku beuleum peda jeung sambal goang pikeun bekal anakna cenah engke mun lapar di jalan sajalana geus beres pok atus harita Bah dirga ngomong ka anakna Kaisep jigana geus mangsa na ayeuna hidup ngamimitian indit mengpeng waktu isu kene dati borang masuk beki panas kade ulah poho bawa kongkorong teh tapi kade nunda jeung neuneuna sing apik da eta teh lain barang anu biasa tangtuna oge barang gede mauna jeung pangajina lamun diukur ku duit mah ari sabab naon Kaisep moal bajal mah anu ngabogaan barang samodel kitu cu terus pisan Bah hatur nuhun kana pangeputan di Abah mangga ieu barang bade dijagi ku abdi sasae-saena nyambu ujang ieu bawa kan bakal di jalan lumayan tambah lapar geus atuh ambu moal kaurder atuh goda ieu cerik deui teu diharapkeun papisah jeung anak teh Abah keunya danangan luang meureun mudah-mudahan urang sing paranjang umur bisa ari ngomong pulung deui sok eta keuni relakeun sok entong dipikiran wae ieu atuh jang bawa katunya di kerdaang di jalannya gitu tah sok ieu song atuh harita si ambu ngasongkeun pungkusan jeung duit ting sabaraha duit nama ditampanan ku jang jaka da bisi butuh meureun bari jeung cumali mah atuh harita mungguhing hate mah berat kudu papisah nya sanggeus kitu mah atuh jang karana munjungan ta indung bapana nya ka si Abah jeung si ambu menta pidu anak gep kana puntalan jeung bedog anu saterusna bral ngagedig indit dijajabkeun ku paneuteup 2 kolot bari jeung reumbay ku cimata pangpang nama si ambu Bah dirja jeung si ambu anu tawoleh murag ku cai panon kasugri para wargi urang tinggalkeun heula kaayaan Bah dirja jeung si ambu nu aya di pasir ayeuna mah urang tuturkeun lampahan jang jaka anu keur aya di setengahing perjalanan.
cecet di sarada ngabagiakeun alam isuk-isuk harita teh. Geus pugu bajing-bajing ting cirihir aya owat ting gurayang di luhur teh. Monyet malahan mah sekali-kali sok aya anjing ajag anu rurusuhan lumpat jiga anu mudag bae. Breh di jalan satapak harita teh aya nu leumpang menikeun ka rada gancang ngaliwatan jalan satapak anu nurungtug mudun. Di belah kenca jeung katuhu loba tatangkalan anu ngaroyom ngahalangan kana jajalaneun beuki lila eta leumpangna teh beuki jauh beuki anggang di tempat asal. Mata poe beuki luhur hawana beuki panas meni moreret. Kesan eta jajaka geus mimiti ngagarajag masihan baju. Tapi jang jaka rana harita terus lumampah teu malire kana kaayaan. Ti karasa mata poe beuki nyarelek maju ka sore. Reg atuh jang jaka harita teh heureureuh heula di hiji mumbunggang pasir. Breh dilandeuh ka tempo aya wahangan anu caina herang ngagenyas. Pok jang jaka ngomong sorangan harita teh. Lalampahan jauh erek nepi ka dieu. Wah, itu si Ambu jeung si Abah di ditu tuh. Abah pileleuyan Ambu, mudah-mudahan urang diparengkeun tepung deui Abah Ambu. Ieu jaka arek lumampah duka ting ka mana. Jigana geus jauh leumpang aing ieu. Tapi di mana nya ieu teh jeung nah jauh keneh kitu ka Pilemburan. Kudu ka mana nyari geus kieu aing, tapi itu di lana aya wahangannya. Mending oge urang ka dinya heula sekalian mandi ngarah awak karasa seger deui. Nya bener mending oge mandi. Kitu cek eta jajakan katelah jakarana. Nya kalawan coba pikir diterus atuh eta jajaka teh limpang deui muru kalande cenah di kawahangan. Teu lila dijauhkan oge geus ngaguruh Suracai wahangan teh. Maklum aya curug lebah dinya teh. Beuki lila beuki deukeut bae. Sanggeus nepi mah atuh kana wahangan juru turun kana cai. Karasa cai menikeun ka nyecep tiis. Sok buntelan jeung bedog ditunda di luhureun batu lempar nu aya di dinya atawa di sisi wahangan. Terus atuh luak-liuk sanggeus teh pela eueuh batur gancang cucul-cucul pakaianana ngalaan baju jeung brus we mandi. Teu lila sanggeus beres mandi gancang atuh di baju terus wudu cat unggah hanjat kana eta batu anu lempar teh. Dakul ngalakonan salat 5 waktu menikeun kahusu pisan. Suracai anu seah ngaguruh teu mata jadi panghalang pikeun manehna mah. Hatena terus manteng tajatna ilahi Robi Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala. Sanggeus rek ngese salat terus atuh muka buntelan breh aya baju sasetel jeung samping sarung. Ret kana timbel pamahanan indung alias si Ambu. Plak dibuka da memang geus karasa lapar harita teh. Atuh teu diengkekeun deui. Langsung we ngaheak dahar muni bangun nikmat pisan. Teu lila oge geus beak eta timbal teh terus regot-regot genum. Malah ngagereneng harita ngomong ditujukeun ka dirina sorangan. Tetela indung aing si Abah jeung si Ambu. Kacidanya ahna ka awaking sok sanajan lain indung bapa aing anu asli. Parandene kitu jasana karasa gede pisan ka aing teh ngagedekeun ngajar. Ambu, Abah, hampura ujang teh can bisa mulang tarima karena naon rupakannya Abah jeung Ambu. Pileleuyan Abah mudah-mudahan tiasa tepang deui. Leng atuh jakarana harita ngahulang ras inget ka indung bapana. Maklum dati bubudak atuh tara pisah pajauh salilana babarengan we. Renghap atuh jakarana harita ngarenghap narik napas panjang.
Sanggis kitu ret kana buntalan gap deui dicokot teu poho bedog digantungkeun dina cangkeng. Sanggis kitu mah atuh kencis indit deui maksudna mah arek neruskeun lalampahan. Kasugri para wargi banglu salampahanana jang jakarana urang tenden heula sagedeung tunda heula sakedap insyaallah kaharep kasamper deui. Ayeuna urang malikan di katukan urang ngomongkeun kaayaan si Jupri katut si Oded teh anu harita kelulumpatan kabur sanggeusna kajadian gelut jeung Ki Japar teh. Harita teh mangsa alam geus condong sore. Aya meureun kana jam 3-an mah sore. Breh atuh di hiji leuweung aya nu lumpatan duaan. Horeng si mana horeng si Jupri jeung si Oded teh anu keur lumpat kabur sanggeus aya kajadian gelut jeung si Japar. Si Jupri atuh terus lumpat bari jeung ingkud-ingkudan getih dina tatu nyerak celakaan. Tapi teu dirasa da sieun diudang ku musuh cenah di tukang. Sadengkeun si Oded nuturkeun ngicrik. Guru bas harita teh lulumpatan lempangna rumpuah rampeo jeung pungka pengko. Maksudna mah supaya anu ngudag cenah teu nyahueun. Dunu bala harita teh terus nyumput pecenghul belah ditu. Memang pikeun marehna mah atuh geus biasa lumpatan di tempat anu hahararaeun kitu teh. Matak teu jadi mata halangan. Terus maranehna atuh beretek lumpat deui dimaksakeun maneh gilak mengko ka belah kenca leo ka belah katuhu. Terus atuh mapai jalan satapak. Tungtun magok atuh ka hiji tegalan reg atuh harita eureun heula di dinya. Katempo dadana reng hapranjung. Mata belotot, baju basuh ku kesan napas saregak, bangun anu capek pisan, brek darariuk, meni satengah bobetkeun maneh sajongjongan masih harempewe anu ngomong, nganapas anu haheho. Manuk-manuk lecet di sarada jika nyung sirikeun kadua jalma anu katinggal nyaripuh. Napas ngahegak meni haheho bangun capek pisan. Padahal malumpat teu tarik-tarik teuing. Sanggeus kacapena atuh rada ngurangan. Pok atuh harita si Jupri ngomong bari jeung rada muringih cungar cengir. Jika nama ayeuna tatuna atuh geus beuki karasa nyeri. Getih masih ngaburial tina suku. Nu tetela menikeun kaduang tapak bedog Ki Japar teh. Nya deui atuh hatena nafsu si Jupri ambek-ambekan. Hatena panasaran lamun can bisa ngabales ka musuhna. Dasar goblok. Saha itu mangkeluk teh euy. Lamun panggil deui jeung aing ampun pikeun aing mah goblok sia. Di podaran sia ku aing mah. Dasar mangkeluk kurang ajar sia. Geus lah. Geus naon sia goblok. Ayeuna mah tongku kulutus tukangeun. Mending ubaran heula eta suku. Engke geus cager lamun aya niat arek ngabalas mah. Kitu we mah pikiran mah panyakit eta tah. Bisi aya racunan dina badog.
dipikir-pikir ku aing euy Ded. Tapi kumahanya gubarana ke tempat orang masih rada jauh pan. Ih, Aisyah balagung tebeakeun ku sorangan Jupri beungkeut heula atuh sia tah ku kaen ngarah getihna saat. Mana kaenna sagodong. Aisyah sing ngabacot teh seungeunah we. Nah bet hese-hese teuing atuh baju we atawa calana soehkeun. Pan aya akal meureun. Ayo. Bener Ded. Sok atuh tah ku sia teh kudu aya belana tuh sia teh ka babaturan teh si goblok deui neuleuh wae sia. Kehola atuh sia mah goreng adat wae. Gancang si Oded harta ngabebekeun bajuna. Terus dipake mengkeut suku si Jupri. Maksudna mah ngarah getihna teh ngagarajag ngucur teuing cenah. Sedengkeun mangsa harita teh geus teu karasa geus reupreupan. Sora sasatuan mimiti di sarada. Kayaning atong geret bekireang ti tadi keneh oge. Cihcir geus di sarada tapi gaganeng ku sora-sora sasatuan nu ilahar di sada peuting. Red. Geus kieu rek kumaha nya. Narek mantok we ka guha atawa arek balik ke tempat guru. Namanya tuh. Arek kudu ngajadog ge dieu mah sia teh. Sakedeung deui ge bakal poek ieu. Mana weuh hakaneun. Da beuteung mah kada salapar hayang nyatu aing teh. Kieu we atuh ayeuna mah Pri. Nya kumaha tuh lamun urang balik we ka guha? No sababna ka guha? Sabab geus rada deukeut ti dieu mah. Bari sugan jeung sugan we atuh si Juha atuh geus baralik. Yeuy. Atuh teh nya bisi kaburi peuting euy. Sia leumpang tong gancang teuing. Aing sia teh ti heula sia paneuri. Lah sok terus. Nya sanggeus kitu mah. Duana terus atuh. Aradin deuk ngajugjug ka guha tempat pamatuhanana meureunnan. Dekat catur di jalanna urang jojo ringkasna ieu carita. Duanana kocap ninggis tepi ka tempat anu jugjug. Tetela tempatna teh hiji guha anu buni katutupan ku batu jeung tutuwuhan. Ngan aya lawang saeutik. Saliwat mah moal aya anu nyangka di dinya aya guha atau aya lawang guha. Geblus harita teh duanana ararasuk. Ari mimitina mah lawang guha teh leutik. Tapi edas ari geus aya rada ka jero mah atuh jadi lega eta tempat teh. Breh di dinya teh caang lantaran aya obor anu ditempelkeun dina bilik guha. Breh di dinya katempo aya 3 jalma anu keur darariuk bari jeung ararudun nu tayalian si Juha jeung baturna si Asdur jeung si Dodeng. Atuh puguh we aya jalma anu datang teh teu buru ngaruaseun. Komo atuh harita bari jeung nempo si Jupri anu leumpang ngaingkud-ingkudan. Geuning sia Jupri. Kunaon sia cokor sia pengkor. Alah, pukul cilaka dewek euy. Geuna ku bedog musuh. Dasar aing keur apes. Nah kumaha atuh sia bet bisa kitu sia Jupri? Engke sia lah didongengkeun ku dewek. Ngalakonna mah didongengkeun. Ayeuna dewek sapekeun jeung suku asal beuking nyeri jeung lapar beuteung duh. Tulungan heula dewek ieu. Cek si Jupri harita. Nya kitu deui si Oded darariuk. Terus dironom ku batur-baturna. Tatuna pada ngubaran tetela. Ari jeda kitu nama maranehna teh sauyunan silebelaan. Atuh tila oge geus beres tatu si Jupri teh geus dibengker ku lamak anu bersih. Saterusna gugek dariuk terus ngariung limaan. Pok si Oded ngomong ka si Juha. Euy teh Juhanya. Lain sa memeh cumarita ya kejo heula teu ieu uing geus lapar pisan ti tadi balas tadi lulumpatan ti ditu diudag
si Ontohog. Siapa? Kananya tuh mainget geningan. Da kertanaga merenan. Sok lajuhalah. Ulah labang ngomong aing teu kuat lapar ye. Aya tuh liwat tuh. Aya liwat goblok sing torek di siapa. Geus rati isan euy sisa tadi ta. Si Asdur. Jika na baya ya kene tatapikeun kerduaneun mah lah. Jika na cukup. Tapi lamun kuraman yang ngaliwat deui beda. Beas mah aya. Keun bae lah tis oge lah nu penting mah bisa seubeuh we ayeuna mah lah kitu. Song atuh ada sanguliwat ditumpangan ku lauk asin jeung cengek guluntungan diasongkeun ka hareupeun si Oded anjeung si Jupri. Kalawan telebang ngomong celebok we duanana teh dalahar. Mun segut ditempokeun ku babaturanana teu lila eta kejo liwat teh beak regot atuh nginum dina ruas awi. Odele tadeurab estu nimpi ka sabeuleun terus nyenget udud bari jengguk dek dariuk narane kana bilih kuha bari jeung nyeuhil. Ari suku harita nang hunjar terus atuh nginot udud serebung haseup da amikeun ka molek minuhan guha. Ari marane duaan geus marawa geus di marana setedod. Den, hei, Jupri, geus di marana sia? Cek si Asdur harita beri ngagilirkeun bedog jiga arek pasea. Ngadenge pananya kitu ti babaturan. Atuh ngaran si Asdur teh tumanya bangun anu panasaran. Gancang atuh si Jupri ngawalonan kana pananyana si Asdur. Apa dewek teh duaan euy. Keur ngajalankeun parentah guru niangan anu geus rada lila ninggalkeun imah nya dewek duaan terus unggal poe ting uriling we ka saban lemur sugan jeung sugan cekeng teh kapanggih ngan hanyakal we nepikeun ka waktu ayeuna can kene aya raratan euy. Puguh heran aing oge. Nah ka mana atuh sia teh ini teh? Terus we dongeng nama lah tanyakeun itu kasih Oded lah. Ieu kuring mah teu kuat suku nyeri euy duh nyanyautan deui. Ded dongengkeun si ayo Ded. Kan ku dewek didongengkeun lalakonna mah kieu gerayo. Barabat atuh si Oded harita ngadongengkeun lalampahan maranehna duaan eueuh anu kaliwat saeutik oge. Tepikeun kajadian gelut oge jeung arum rengganis didongengkeun nya kitu deui atuh gelut bebeakan jeung Ki Japar di barandungan Gunung Ngariung sanggeus rengse si Oded nutup omonganana pok harita. Tak kitu euy kajadianana teh. Pok harita atuh batur-baturan nu ngaran si Dodeng ngomong tumanya ka si Oded. Aing aya pananya ieu sia teh. Den. Aya pananya ari eta becoek alias awewe anu gelut jeung si laing teh urang mana cenah euy. Ari sia mah ditanyakeun teh ngan awewe sia mah Doden. Ari urang mana nama anya teh teuing da we kadalewek oge atuh teu nyaho. Ngan memang eta awewe teh euy duh geulisna ge anyir sia. Moal teu molotot sia lamun parang ninggal. Tanyakeun tak ka si Jupri bisi teu percaya mah. Naon si Jupri? Naon sia mah jauh we. Sia geulis. Tapi linghasna hese newakna euy deuk. Aduh. Tapi lamun engke suku dewek geus cager urang teangan deui. Ku dewek arek ngayakeun balitungan jeung jelema anu tadi sekalian urang ranjah lemurna dan juga nama moal jauh di tempat eta euy. Apaan belah wetan oge aya lembur gede di dinya teh. Lamun teu salah mah lemburna teh Sindang Sari. Ari wanci nyapi simangsa misah cag para pamirsa
Ye carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana. Oh kada hilang para pamirsa, like, subscribe, komen jeung lonceng nalenya. Toel. Hatur nuhun lonya ulah jeung kantun, mudah-mudahan urang sehat. Tiasa ditepang dangukeun deui sareng carita nu sarua dina mangsa anu beda. Hatur nuhun kana perhatosanana mugia janten pambubarah manah. Insyaallah anjing urang lajengkeun dina bagian anu salajengna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.